Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Lawing ge kangarana nyorang laku kahirupan mah tiasa lepas tina masalah mang. Kenwe anu keukeuh nganggap musuh ka urang mah. Nu penting mah urang we teu saperti maranehna. Malihan abdi ge di wawalianan ku Aki Lawing teh Bianti. Nah, di wawalian kumaha kitu nang? Sikan jelaskan ka bibi. Di wawalianan abdi teh kedah ngalatih diri ngadalikeun kakuatan puncak anu aya dina diri abdi bi. Numawi ti ngawican dinten ieu abdi bade numpi diri di enggona pun biang bi. Neda pangrojongna we ti sadayana supados abdi teh aya dina kalancaran kitu enggone ngalaksanakeun pamaksada. Pamugi ulah aya anu ngaganggu ka abdi nya upami teu kapaksa-paksa teuing mah kitu tah Bianti. Nang bule ngajelaskeun ngeunaan pancen ti si Lawing nu jadi akina pikeun ngalatih diri sangkan bisa ngadalikeun kakuatan puncak anu manjing dina dirina. Salila numpi diri di jero onggona ayu manganti ulah tepikeun ka aya anu ngaganggu. Rasanti harita terus nyarita deui. Bianti ngadukung sapinuhna nang. Kana nang rupa anu jadi pamaksudan nang. Sakur anu aya di dieu tang tuwe marek wani ganggu atuh nang. Nyada Bianti ge ngarti moal samata-mata aki hidup nyarankeun saperti kitu mun lain keur kapentingan anu jadi incuna. Laras kitu Ki Buyut. Bener kitu Rasandi euy. Ini ada sanajan dewe kungsi jadi guruna si Lawing. Tapi ku kaayaan ayeuna mah tahapan ilmu si Lawing teh geus tepi kana puncakna. Jelas tahapan ilmu silat dewe ge jauh aya di sanapeun manehna. No ilaing bagja keur ilaing dak euy. Boga kakuatan ilmu si Lawing anu manjing ka diri ilaing. Wah, nang bulean nenang we lah sing jongjonan ngasok we laksanakeun mamaksudan mokona malah nenang dijangmin moal ngarek ngayang anu wani gangguan kanang bulean. Lamunan ngaya neon-neon mah anteng anu bakasing hareupanana. Ko mo ngayon na mah anteng nurus-nurus sanding lang tih jurus ngulin kang ruhunan, kukibuyutan.
Ilmu silat dan anteng oge ngengke mah bakal hebat. Aduh, hai. Ya, jadi sekarang mah lebih baik langsung saja mengermaneh dinggonya Ibu Ayu teh ya, Nang. Jangan apa itu memikir waktu tepuguh ari cek Mang Manang. Kemudian jangan teng dah kibuyut melajengkeun latihan jurusnya lagi. Setelah beres latihan kita meriung makan bersama. Begitu hari menurut pendapat si Jawar Idaman mah. Geus kitu mah harita nang bule. Terus medal sila rek terus numpi diri ngeremaneh di jero ngon ayu manganti anu jadi indungna. Sedengkeun kibuyut debleng si Bancing Wulung neruskeun deui latihan jurusna. Kari tinggal manggali jeung Rasanti katus Sandika anu masih ngalobrol teh. Tunda anu kacarita caturkeun harita Sugarba ieu baraya. Anu rek mulang ka Kampung Gajah Kaayan wanci teh geus reup-reupan maju ka burit. Harita di lebah tempat anu sepi rada jauh ka Pilemburan, bet diparengkeun panggih jeung si Jagal Hawuk anu rek balik ka Alas Wengker sanesna ngalakukeun tapak kungkum di Kali Tempuran atawa patemungan dua walungan. Tempat tapak kungkum si Jagal Hawuk aya di luareun Alas Wengker. Kawilang rada jauh oge jarakna ti Alas Wengker mah. Sugarba jadi katarik perhatianana ningali kayan si Jagal Hawuk. Anu beda ti budak lalaki anu sejena. Kulitna anu hawuk, bukna anu cerewing. Jeung panona anu bolotot, buringas galak. Sarta sihungan anu katingali nolol di antara dua juru bibirna. Diperhatikan ku Sugarba anu ngahaja ngeureunkeun lengkahna bari nalek-nalek kayan si Jagal Hawuk ngajadikeun si Jagal Hawuk kasinggung. Jadi amakeun harita terus nyangereng bari nyarita. Lawan maneh. Dalekon wae ka aing sakoblok, wajar. Daun sa aing saja, ha? Saha maneh? Sugarba ge jadi langsung kasinggung. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan si Jagal Hawuk anu geus ngunghak sampelak ka manehna. Dewek Sugarba jagong hora pilih canding geus sia. Sabalikna si lain saha, goblok? Pisim wae hayang nyaho. Aing si Jagal Hawuk anakna si Warangkas. Maneh nganggap naon ka aing sia goblok. Sugarba. Terus-terusan nalekeun ka aing sia. Siga nu hayang dibabu ku aing sia goblok. Oh, kurang ajar sia. Make jong aku kan jago ngora pilih tanding segala rupa sia. Aing mah sieun ku maneh sa Sugarba. Sugarba rada kagetin oge. Ngadenge caritaan si Jagal Hawuk anu nyebutkeun anakna Ki Warangkas. Tapi kakagetan teu lila anu jelas Sugarba jadi kahudang amarahna sabab si Jagal Hawuk bangun anu henteu ngajenan ka dirina. Sugarba neuteup seukeut ka nang bule betus nyarita. Si lain montongnya capek sangeunahna kawas kitu si Jagal Hawuk. Kurang ajar sia. Umur dewek teh saluhureun si lain sia. Paduh wae-wae sia nyarita teh. Teu ngajenan ka dewek sia goblok. Wah. Kurang ajar sia. Aing warek hargaan ka mangkelu kawas maneh sia Sugarba. Diperhatikan waing maneh memang jumagos ya kublok. Montong make jong munterang sagar rupa sia.
wabuh ge karek ayeuna anjir. Aing moal sieun ku puncereng mangkluk kawas maneh sia Sugarba. Montong ngaku jago di harapan aing sia. Manfaatna anjirnya capek gitu patut harapan aing. Sekali jago aing langsung ngajolor sia. Mangkluk kawas maneh mah Sugarba. Wah, kurang ajar sia. Si lain bener-bener nganggap enteng ka dewek sia. Jaga habuk. Lain dewek anu bakal ngajolor tapi sabaliknya si lain deuleu sia anu bakal ngajolor mah jaga habuk. Wah. Kalau saya nak kieu kurang ajar. Pantong loba batot jeung aing mah. Sugarba. Mun heueuh maneh gablog bagong, hasok buktikeun kemampuan maneh Sugarba belagong. Sugarba langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan. Tapi kitu nanti Sugarba teu wani gagabah. Sabab si Jagal Hawuk teh anakna Ki Warangkas. Sugarba ngawangun pasangan sagadiri pikeun Narajang ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang dibarengan ku kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana anu ngalapis dirina. Ningali Sugarba geus ngawangun pasangan harita si Jagal Hawuk kalakang yang serikeun. Wah, pasangan nahawan kitu patut sia Sugarba. Hasok gancang madu Narajang mun heuh mah gablek kawani jeung kabaguk sa Sugarba. Kurang ajar sia. Tada sia. Kurang ajar. Rasakeun sia. Rasakeun sia. Si lain memang kudu dihajar. Tada sia. Jorela celung Sugarba maju Narajang. Ningali nuju lawan geus maju Narajang si Jagal Hawuk ngangkat dengan katuhuna bari ngagero. Wah, roboh sia maneh Sugarba. Lincang padu maling jagat. Heya! Sugarba anu keur maju Narajang jadi karneg teu bisa laju maju. Sabab aya geceran kakuatan anu neumerag kana badana. Tapi Sugarba anu badana diteumrag ku geceran kakuatan ilmu lintang panumaring jagat henteu tepikeun karubuh. Ngajadikeun si Jagal Hawuk ge kageteun. Manehna jadi ngarti Sugarba tetela lain jago sambarangan. Ningali kana eta kaayaan harita si Jagal Hawuk ngarobah cara tarungna. Rek libankeun Panarajang saca langsung kanu dilawan. Bari maju Narajang harita si Jagal Hawuk ngagero. Rasakeun sia Sugarba. Lincang padu maling jagat. Heya! Jorela celung si Jagal Hawuk maju Narajang. Sugarba ngimbangan Panarajang lawan, harita ngapendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sauk hiuk keduk geus, hiuk geus. Daligdeug si Jagal Hawuk jeung Sugarba pada ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana gancang pada marancuhkeun di tangtunganana. Si Jagal Hawuk jeung Sugarba jadi pada ngerasa kaget sabab kekuatan tenaga lapisan masing-masing bangun anu saimbang. Si Jagal Hawuk jadi penasaran, musirkeun panentepna kalau jadi lawan betus nyarita. Oh, apa ku kuane lumayan loge Sugarba wan. Tapi malih kalak aku mau ge. Kudu bisa dirubuhkan ku aing satetelo. Rasakeun sia Sugarba. Jurela julung si Jagal Hawuk maju Narajang. Kacapetan gerak si Jagal Hawuk sempat dibendung jeung disingkahan ku Sugarba.
sapasang leungeun si Jagal Hawuk ngahantem kana anggota badan lawan. Sok hiu kieu das. Awuk das. Sugarba ngagero kaget benahan ka nyeri. Saterusna ngadaligdeug mundur ka tukang. Panarajang si Jagal Hawuk karasa nyeri sok sanajan ukur sakedeung. Giliran Sugarba anu harita ngalakukeun panarajang balasan. Panarajang Sugarba harita ngahaja teu disingkahan ku si Jagal Hawuk, sapasang leungeun Sugarba pilih genti ngahantem kana anggota badan lawan. Sok hiuk gas. Hiuk gas. Si Jagal Hawuk ngagero kaget benahan ka nyeri. Sok sanajan ukur sakedeung harita tulus ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi gancang si Jagal Hawuk gancang mancuh ke nicang tunganana. Si Jagal Hawuk bisa ngerasakan kekuatan panarajang lawan, ngandung kekuatan tenaga lapisan anu kalintang hebat. Sugarba mancuh natang tunganana, nitip seket kanu dilawan baitu syarita. Jagal Hawuk, kabadungan ku si laing, dewek masih tacan bisa dirubuh ke delesia. Anu matak si laing mentong wakang anggap enteng ka dewek deuleu sia. Buktikeun, debikeun ka mana kahebatan jeung kakuatan si laing Jagal Hawuk. Kurang ajar sia. Bina-bina teuing sia. Wah, aing pasti bakal dibuktikeun Sugarba. Alah ka kumaha oge, mane moal mampu nimbangan kakuatan ilmu aing sia. Bapak aing si Warangkas jeung aing boga kekuatan ilmu sarua. Nyata lindang panumaring jagat. Ku kakuatan eta ilmu, bapak aing bisa ngawasa dunia kajawaraan. Memang bener bisa ngawasa dunia kajawaraan. Tapi bapak si lain bisa diungkulan ku sidang bule sia goblok. Tepingkeun ka aja binasana sia teh. Tapi si lain teu wani balas dendam ka sidang bule. Sabab si lain teu kauntu pasira ogenya. Mun kudu tarung ngalawan sidang bule mah bener teu? Wah, kurang aja sia. Wane montong ngabahas masalah pribadi aing kurang ajar. Goblok si Sugarba. Ngonaan sidang bule engke dina waktuna oge bakal modal kulung lain. Teruskan si carungna kurang ajar. Suka menakalap sa kamong teh, waing bakal dianggeskeun ke carung. Satu samane anu bakal binasa. Si Jagal Hawuk saged diripikeun nuskeun tarungna rek ngagunakeun sapinuna kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Dangkeun Sugarba nyepengan mustika karang kancana anu dina jero balik bajuna. Bari ngagereneng ngambat kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Mustika karang kancana. Bantu dari kula mustika karang kancana. Buktikeun kakuatan tuah kasakten. Sangkan kakuatan tenaga lapisan diri kula jadi lebih rosa. Mampu hungkulan uji lawan. Bantu dari kula tenaga lapisan jadi lebih rosa mustika karang kancana. Sugarba sangeusna ngambat kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Harita ngawangun pasangan pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang. Sedengkeun si Jagal Hawuk barang geus rek maju narajang. Harita gerakan jadi kaneg sabab ngadenge sorana Ki Warangkas anu tangtuwe saukur kadenge ku si Jagal Hawuk sorangan. Beyak Hawuk arwah dewek masih kumambang dalam kepanasaran. Malah dewek bingung kudu ka mana mulang Hawuk. Tarung montong diteruskeun sabab saukur marebutkeun paisan kosong. Mun diteruskeun bakal lila waktuna Hawuk euy. Sedengkeun sakedeung deui bakal manjing wanci peuting.
sedengkeun ilaing boga hanca nuliskeun tapakalong hawu. Mun dina nepikeun ka ilaing geus neruskeun tapak kosong ngandung harti tapakalong geus dilakukeun ku ilaing bakal batal. Ilaing kudu balik deui ka awal hawu. Sedengkeun ilaing kudu bisa sagancangna ngayakinkeun sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma. Ada pandewek ngan ilaing hiji-hijina anu kudu males pati ka sidang bule hawu. Dewek kakara bisa tenang mun ilaing geus bisa ngabinasakeun sidang bule. Anu macak meunggeus tinggalkeun ieu tempat hawu. Bisi ilaing telat pikeun neruskeun hanca tapakalong. Engke mangsa ilaing geus ngawasa sapinuhna ilmu dangyang panglebur sukma. Lawan anu tarung ayeuna jeung ilaing. Moal aya nanaonan kakuatan jeung kamampuan ilmuna. Hasok tinggalkeun ieu tempat hawu. Tinggalkeun hawu. Caritaan kiwarangkas kaharti ku si jagal hawu. Harita terus nangtukeun sikapna pikeun ngejar tinggalkeun eta patempatan. Si jagal hawuk musirkeun paneutreupna ka Sugarba tos nyalita. Wah, aing geus teu hayang neruskeun di tarung. Tarungna urang teruskeun ke dina waktu bakal datang sa Sugarba. Goblok. Dina tarung ke mah mane saukur sakerak geus modal saku aing. Daguan ke dina waktuna sia. Jorelap. Si jagal hawukan sakorepat geus ninggalkeun eta patempatan. Sugarba ngaturing hapanapasna bari ngomong sorangan. Yeah. Si jagal hawuk sadari masih kene budak mangkat rumaja. Tapi geus boga kemampuan jeung kakuatan ilmu hebat. Kakara ayeuna aing ngalaman tarung jeung lawan anu mampu ngimbangan kemampuan diri aing. Mun teu dibantu ku kakuatan mah, kakuatan kasaktian mustika kalangkan cenah mah wah. Geus dicacalikeun oge aing ngababatang jadi bugang. Teu sangka si jagal hawuk memang hebat. Cacakan bebenit keneh. Oh. Aing kapencingan di jalan aing ya. Kudu milu monok heula di salah sahiji imah warga anu engke kalibatan ku aing. Dina paisukan nuliskeun lampah ka Kampung Gajah. Aduh, aing kudu ngalaman heula tarung. Geus kitu mah harita Sugarba terus ini tinggalkeun eta patempatan. Lantaran kapentingan di jalan, rek terus milu mondok di salah sahiji imah warga pareng ngaliwat ka Pilemburan. Saterusna dina paisukna nuliskeun lampahna mulang ka Kampung Gajah. Wanci peuting sumanding di salah sahiji imah nu aya di eta Pilemburan Kirantis si putri iblis Marakayan anu harita ngagunakeun ilmu samaring mata salin jinis jadi wanoja geulis rupa ngalakukeun ngaran Kiswanti. Dina peuting harita Kiswanti alias Kirantis geus meunangkeun korbana anu kalima. Anu jadi korban teh jajaka ngaran Suparta. Mangrupa murid kahiji ti salah sahiji paguron. Da puguh Kiswanti alias Kirantis ngagunakeun kakuatan ilmu panggendam jiwa. Teu macak aneh mun Suparta aya dina pangaruh kakuatan eta ilmu. Malah Suparta tesirikna ngusir indung jeung bapana sina milu monok heula di imah dulurna anu aya di eta lembur. Dalihna mah hayang jongjon ngobrol jeung Kiswanti. Harita di jero imah teh ngan saukur duaan Kiswanti jeung Suparta dariuk ngarendeng. Asoy pokona mah. Sedengkeun Kiswanti alias Kirantis harita bari nyepengan leungeun Suparta ngomong dina jero hatena.
Ayeuna mah syarat dimarungkir guru aing. Kudu bisa menangkeun jajaka anu bakal jadikeun korban teh. Dina waktuna geus korban nu kalima. Aya waktu 2 poe deui. Isukan jeung pageto. Bisa dipastikan syarat anu jadi guru bakal bisa dicumponan. Suparsa sakedeung deui maneh bakal disedot saripati sakabeh kakuatan maneh. Anu saterusna pindah ka aing. Kangaran maneh geus aya dina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa. Moal bisa nolak pastina oge Suparta. Mun ku aing diajakan cacap kasuka. Suparta ngalet ka Kiswanti baritus nyarita lalaunan. Kunaon Wanti mah? Besiga anu ngahunang kitu geuningan. Aya naon atuh nu geulis teh? Nu geulis pujan akang. Nah aya masalah naon kitu Wanti? Kiswanti imut ngagelenyu namahan panyari kana kagelisanana. Abdi ngaulang teh sanes kadu masalah Kang Parta. Tapi keur ngabayangkeun ka Sida Suka jeung Patjana. Dina mangsana urang cegap kasuka. Abdi percaya Kang Parta bakal tiasa ngumakeun diri abdi Kang. Ya, tapi akang tuh selangcan boga pengalaman dina masalah silipika cinta jeung manoja mah. Aslina Wanti. Lantaran teu boga pengalaman. Moal boa akang mah bisa nyugemakeun ka Wanti. Da kakara ayeuna suwer akang mah padeukeut kawas kieu teh Wanti. Nu masak akang ngadeleg oge gitu teh. Ngan ngadak-ngadak di sana akang dari nyergan kieu. Ulah ngarasa rendah diri Kang Parta. Abdi gaduh kayakinan. Sok sanajan cacan aya pengalaman. Tapi dangke dina prakna mah bisa lancar Kang Parta ya. Buah hati kemangsot ca abdi. Cajaka kasep rupa. Jauh jeung Sibah Erong mah. Anu sok ngaruntakeun hate. Pilaku we atuh pangawakan anu sakieu kekerna make teu belas tenagana. Bah Irong mah mana penlek mana becekrek ngomong wit ngajelngeng eueuh nanaonan. Kiswanti ngalelehan ka Suparta. Keur mah geus aya dina pangaruh kakuatan ilmu pangkendam jiwa. Kawantu sikap jeung caritaan sarta teutepan Kiswanti beuki tambah kuat ngahudang birahina lalaki. Panantep Kiswanti jadi samu anu ceuleuh bangun anu geus tunduh. Harita Kiswanti terus ngomong di lalaunan. Napasna semu anu ngahebos kana beheungna Suparta. Asa teu parugu ngabawa di dieu mah Kang Parta. Ayeuna mah urang kalebet urang kalebet enggon Kang. Abdi tos sada tunduh ieu teh. Tapi omat engke kegepan abdi na Kang. Kegepan abdi kurang kulan anu kuat Kang. Pokona engke akli pasian kelecis. Naon kelecis teh? Ciuman anu mesra Kang. Akang can pengalaman. Engke ge pengalaman sorangan Kang. Hayu Kang. Urang ka jero urang coconongan Kang Parta. Suparta geus bahang diajakan asup ka jero enggon ku Kiswanti teh. Kajadian saterusna mah saperti anu karanapan ku 4 korban anu sejena. Di antarana si Jepri, Haji Koswara, si Sengkuy, jeung si Sultan Mudi eta korban samemehna. Dina peuting harita mangsa Kiswanti alias Kirantis jajab kasuka jeung Suparta
Saripati sakabeh kakuatan tenaga Suparta disedot ku Kiswanti jadi pindah ka dirina. Suparta anu dina kayaan buligir teri baju ngadadak jadi ngagerok nahan ka nyeri bari terus ka kerjetan bari panon benceli. Kunaon kok gak dikumahakeun wajah Suparta kekerjetan nahan ka nyeri panon bencelik geus teu ngiceup. Malah sakujur badana jadi meotan jeung garing. Kiswanti alias Kiranti suka jeung sugema hatena. Pikeun nyumponan syarat ti marungkir anu jadi guruna kali tinggal neangan 2 korban deui. Harta keneh Kiranti mah langsung ninggalkeun Suparta anu geus jadi layon anu garing jeung meotan. Dina paesukna warga eta lemurah jadi geunjleung. Sabab waktu indung bapana Suparta balik ka imahna kasampak nu jadi anakna dina kayaan buligir geus jadi layon. Nu kayaan layona ngagetkeun para warga anu daratang. Sabab layon Suparta garing jeung meotan sedengkeun wanoja anu ngaran Kiswanti mah duka terus indit ka mana. Wanci kaberangnakeun di kampung kahuripan. Harita Rasanti jeung Sandika mah isuk-isuk keneh geus init rek anjang sono ka para pepuhu paguran anggota Barisan Darmayuda. Sedengkeun Ki Buyut Debleng jeung si Banteng Wulung mah ke jongjon we latihan jurus. Tempat anu pake latihan teh rada anggang ti Pasanggerahan Darmayuda. Harita manggali anu keur aya di jero Pasanggerahan jadi rada kagetkeun oge waktu ningali aya Mak Rungkir si Ratu Sihir anu asup ka pakarangan. Anu keur manggali mah kawilang anyar pinanggih. Kajurung kurasa panasaran harita manggali kaluar ti Pasanggerahan nyamperkeun ka lebah Mak Rungkir anu keur ngajanteng nangtung. Sangeus sadeukeut manggali anu geus rek pok ngomong kabur kapilan ku Marungkir. Aing Marungkir si Ratu Sihir ngahaja datang ka dieu sabab aya masalah anu penting. Mana Sinang Bule? Hasok sina kaluar. Ari maneh saha? Maneh saha? Hai, tenang dulu ya Marungkir, tenang dulu ya. Masa iya datang-datang langsung bersikap seperti ini? Biasa-biasa saja atuh kuring anu katelah mah Galis Surali si jawara idaman yang disukai kaum wanita baik janda maupun perawan baik tua maupun muda terus ada apa gerangan Marungkir menjadikan Melisa supaya nang boleh keluar dan menepungan kesini Mantong make kudolo baca tanya maneh gali koplok hasok silang boleh silang keluar. Aya boga kepentingan nu khusus ka Sinang Bule. Jadi bagieu ieu mah nya jeung bikin kuplak-koplok si mah itu teh kawa selain kolot wae geus nini teh. Begindang ya Marungkir. Untuk saat ini Nang Bule menjadikan tidak bisa diganggu oleh siapapun orangnya maknya termasuk nih Marungkir.
sebab Nang Bule sedang menumpi diri di ngon. Untuk itu tidak mungkin akan bisa menempungan ke sini mah. Terus Marungkir membogaan kepentingan khusus apa sama Nang Bule? Jelaskan dong, aku juga pengen mengetahui. Ya. Kepentingan khusus aing nyaeta hayang ngabinasakeun alias modaran si Nang Bule. Waduh. Masa iya mah dengekan heula sagoblok. Mun memang teu bisa diganggu aya di jero ngon, aing ayeuna nu rek asup ka jero goblok ngayakinkeun bener jeung henteuna saitan maneh gali. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Marungkir anu nyarita bangun sangeunahna, malah make jeung rek binasakan Nang Bule sagarupa. Atuh puguh we manggali jadi amekeun. Hei, Marungkir. Kawas lain ini baik kamu. Jangan asal calangap ini. Mau ngomong seenaknya seperti itu. Datang-datang ujug-ujug menyun pucuk di girang. Pakai mau binasakeun Nang Bule sagarupa. Ya. Memangnya kamu punya masalah apa dengan Nang Bule, Marungkad? Maneh kudu nyahos ya, gali Surali. Aing teh guruna si Kirantis Iblis Marakayang. Upaya murid aing digagalkeun ku si Nang Bule. Tapi sok sanajan teu boga masalah jeung si Kirantis ge, kecap si Nang Bule kudu dibinasakeun ku aing. Babatana dibawa ku aing ka pagunung Lintang Jagat. Keur bukti ka Tuan Wilam Dalesia. Manggali jadi beki ka hudang amarahna. Leungeun katuhuna nyekelan perah bedogna bari sapada harita